kumaha ya orang para singkir pakai duit tapi aya ngopi. Aduh. Bik bener ka mana geus kayak gitu. Tayu. Urang teh ka hareup rek malilo hayu atuh. Cin mau kemana ikut dong. Ternyata mereka berdua sama-sama suka tayu. Aduh. Woi. Kunaon mang jika nu parusing kitu? Jika naik gawe ngan kaberangan euy. Emangna gawe di mana mang? Tadi pabrik sendal di Cibaduyut. Nah, dari mana duaan ke sekolah? Kaberangan mang. Oh, kaberangan. Terus mana duaan dicarekan tuh ku guru. Nya dicarekan atuh. Terus marane ngajawabna kumaha? Nya di mana-mana oge pahlawan mah datangna paneuri atuh. Man, cigana manehnya budak teh loba pikiran heuh. Alah, dipikiran teuing wae, hirup mah bebaskeun we, bawa enjoy. Nah hanya hirup teh loba coba godaan yang ujian. Ya teu mah ngaranna ge kahirupan mun hayang loba sayoran mah dangdutan tah. Yang sarepikeun nya. Ya, enak teh sarepi itu udah keur kusum kopi di kieu kumaha tah ieu? Asok sieun ayo itu ah. Ayo. Wah. Sabun lagi. Aya sapak mah. Anak-anak di keur naon anak-anak? Keur kieu we biasa dengan leung. Aduh. Iya geus di warung geus meuli minyak goreng. Sabaraha ayeuna harga minyak goreng apanan lain mah? Cuk beja mah. Mah udah anggar we da kudu dibeli. Sok sieun jiga kamari. Nah, kamari mangna kumaha kitu? Nya kamari teh kagoreng sosin, anu minyakna geus we ku cai. Nah, jadi kumaha kitu? Jadi sayur. Leung kene maneh ngagoreng sosin jadi sayur ka ieu. Urang mah kamari ngagoreng lauk. Jadi naon? Ya jadi hirup atuh kuku copraka we da jero cai. Aduh. Moal balik aduh anjing. Man, mana teh jadi teh meuli sepeda teh? Teu euy, indung urangna ngadan meuli motor. Jangan lancik urang. Terus mana teh jadi atuh tipan meulikeun sepeda? Oh, sedikit teh jadi, lieur. Mangkaning loba ka hayang urang teh. Emang mana hayang naon wae, Man? Hayang motor, hayang mobil. Pokokna mah loba we. Atuh hayang hirup segala insan mah hese, Lur. Terus kudu kumaha? Nyumi sedap. Pik, mana ka mana wae euy? Anjir, ayeuna selana gaya kieu. Nyaho urang mah atuh gawe teh kos maneh pangangguran. Sia, ka urang teh jiga nu ngaledek. Naon maksudna maneh nyebut pangangguran ka aing? Kalem atuh tong ngagas da ieu wanieun atuh. Nya ngajak ka aing. Ayo. Oh. Sabi nu najong bawa ka aing. Las ya, benang ka jelema. Lain bang, lain orang. Maneh meureun nu pangjebrogna? Lain bang, lain orang. Maneh calutak disakolakeun ku kolot maneh teu. Panai emang sekolah ge libur.
Oke nya. Mual balik aja. Alah, mun disarep pikir can ngalari sama misan acan duh. Ih, nyeri betul euy. Kuat yang ngising. Saila. Aja mana kosong? Tak palingnya nu ieu mah ayaan. Oh. Wah. Sepuluh kilo. Pantes Kang sabaraeun? Tah, jadi total kabeh teh 5.500. Nah, hama-hama teuy kita tinggal totalnya jadi 4.000. Ari Akang dia ngompol atau ngising? Yang ngising atuh. Kieu Kang di mana-mana ge anu ngompol mah mungkin ngising. Tapi lamun ngising pasti aya ngompol jeung itutna. Yo, atuh teh pulangan. Aduh Kang, teh angsulana 1.500 deui. Oh, cik atuh ka dieu heula ah. Tah pulangan mah itu aing nyebutna tah goblok. Rod, geus gimana maneh nanti jeung Cioheng? Liur, aing ulin jeung si eta mah loba diajak teh bener. Maksudnya teh diajak bener kumaha maneh? Oh, liur diajak wae ulin jeung si eta mah diajak masang togel wae, jadi beak duit aing. Nah, sia ai tut bentes ai ngomong balelol. Kalem atuh ngomongna ulah paporongos atuh goblok. Heeh, sok kumaha tuh masalahna? Oh, urang teh geus capek diajak wae teh bener, urang teh yang diajar lempeng. Ah, gampang aya kitu mah dahar ku maneh jidar, jadi hirup maneh lempeng. Oh. Aing mana kenaon cicing itu sorangan? Ieu keur ninggalin aplikasi yang nonton video rame sih yang nontonnya. Emangna aplikasi naon maneh? Mana mau apa budak detik mah. Maneh meni balaga cing nampo HP-na. Aya teh eling ieu mah aplikasi browser mini. Nah, emangna kumaha gitu? Ieu teh aplikasi paragi nonton bokep ek.com. Nah, mana apa? Berarti mana sok kieu nya. Kalau tuh nya tah kieu tah. Oh, sial.